أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Ya Allah ya Rabb, mantak urang boga babaturan lebih bagus boga babaturan bodoh syariat tapi bisa nahan nafsu, orangan nafsu. Batan babaturan pinter tapi teu bisa nahan nafsu, capek ku nafsu mah. Nah, ieu urang ngaji teh ieu ja atuh dosa bener mah geus bararisa kabeh gitu. Ieu nu hese ge nahan nafsu. Barang ngaji teh malah tambah nafsu. Sebab gesekan-gesekan motor meuli nu anyar teu kabeuli ngredit deui. Pan eta ngaji neuk di mana ditendeuna. Kajen teu ngaji sebenarnya. Daripada orang ngalaksanakeun paharaman. Nah, setik orang dirobah-robah. Diri orang eueuh nu bisa nganasehatan kecuali orang, eueuh nu karejangan ka awak urang kecuali urang. Kangjeng Nabi mangan sakadar dititah tabligh nyalametkeun umat tidak raka supaya ka sorga, dilanjut ku para sahabat, dilanjut ku para tabi'in, kuari dilanjut ku para ulama-ulama. Eta geus rusak, geus teu tahan. Bahkan kiai loba nu dibunuh, dipenjara. Engke bakal terjadi seperti eta. Berarti kan kabeh ku nafsu. Biasa kos kitu asal geus rusak, Allah engke nurunkeun seorang kesatria. Emang turun Nabi, setiap turun Rasul teh di tengah-tengah keur bararagus, keur hancur, keur teu nyahoeun peradaban, teu nyahoeun ka pangeran. Allah nurunkeun Rasul. Pupus Rasul, maot Rasul, acak-acakan deui, pohoan deui ka pangeran, turunkeun deui ku Gusti. Atuh ti Kangjeng Nabi Isa alaihissalam cuman 500 tahun ka Kangjeng Nabi teh. Geus teu nyahoeun pangeran. Geus teu nyahoeun pangeran atuh Kangjeng Nabi dilahirkeun ka alam dunia teh pangeran manusia saat eta teh emang kumaha kitu, patung, batu, kayu. Rimbil di Baitullah teh patung. Deuk kumaha coba atuh. Bahkan disimpen di jero Baitullah patung teh disalande-salandekeun. Deuk kumaha? Jauhun ke pangeran. Turunkeun Kangjeng. Ya Allah. Ulah ngahayalkeun urang jadi kiai teh dihormat-hormat ulah. Atuh kos kitu mah teh ngaranna ya teh kos kiai tukang ceramah. Lamun teu 5 gelas teh jadi. Kudu 5 ge geus nu aya cecekelan. Budaya di gelas. Beuh. Tama atuh sarua jeung si itu ya. Lah, ieu. Urang geuna namun kadatangan Kiai Assalamualaikum sana. Dahar puasa masyaallah. Beusi ngopi mantap dia menuju saum masyaallah. Mantap berasa. Atau dina daharna ge seti. Ieu mah kieu bade dahar. Masyaallah. Rujak siap. Kopi oke. Teh manis mun aya mah deui. Deui budak aya tukang cendol dieureunkeun. Tukang cendol, tukang es. Boh eta mah kiai beuteungna kos orai koros. Oh masalah sih ulah kasih muka tuh biasa bae sih. Ya Allah. Nyadar urang wareng aing dikiaikeun teh ku jelema ku Allah wallahu a'lam. Nah, supaya nyadar teu layak aing jadi kiai berarti.
kena kabat mun ku batur kiai deuk ka mana ulah nyebut kiai ka aing mah lain kiai sabuya naik burungnya ngabuyakeun eueuh batur ngabuyakeun sorangan sabodo batur deuk nyebutna naon ge ka urang nu penting urangna bener cara Imam Hanafi kadenge bisik-bisik nyana liwat tah eta teh jelema nu tilok sare ti penting mata eta kadenge ku Imam Hanafi masyaallah cek Imam Hanafi besi bohong nyana mulai harita tara sare penting sebab daun batur geus nyebutkeun ta eta tara sare penting geus teh sare Imam Hanafi karunya ka jelema anu ngalem nu ngomong coba dipendit ta eta jelema tilok ka esma siapa dulu horeng kerek tah penipu kelas kakap ya Allah eueuh keur carita ngaji eueuh di negara urang yes wa yusawa bainaha wa baina dainin adamin akurkeun antara jizyat jeung antara hutang bangsa Adam mulutkeun mazhab dalam pembayaranana beda jeung wasiat lamun wasiat mah panderikeun jizyat heulakeun tapi lamun urusan hutang yusawa bainaha wa baina dainin adamin akurkeun Abi khalalis sanatin atawa asub Islamna dina tengah-tengah tahun tapi kaulin mah cek sakaol mah la syai'a teu kudu aya naon teu kudu bayar upeti ketika di tengah-tengah tahun. Cara nyokot jizyat teh horenganan lain sajizyat-jizyatna aya adab-adaban lantaran ieu teh hayang meunang pengamanan ti negara Islam nu mantaknya na mayar teh supaya ngarasahina cicing di negara Islam teh make aturan-aturan Islam selain salat puasa jeung zakat jadi membaur biasa kecuali sholat, puasa, zakat lain. Saku banu kamari we carita. Jadi aya adab-adab. Kumaha adabna? Wa tukhadhu cokotlah jizyat bi ihanatin kalawan kucara ngahinakeun ka kafir. Jadi nyokot upeti teh aya aturan adab seperti penghinaan ngahinakeun ka kafir bahkan jelema hina ahli neraka ulah disanjung-sanjung ulah dihormat-hormat ahli neraka. Masya Allah yang terhormat Bapak Cinglu itu bagus ahli neraka yang terhormat ulah-ulah kali neraka ke DPR ulah yang terhormat para DPR terhormat di mana? Masa nu korupsi terhormat? Kuduna terbusuk para DPR. Kesiat ceramah gitu deh. Ka aing bae aing ditangkep. Ieu kerja ditakeun teu hormat dan nama. Jangan hormat mah jelema nu mulya. Yang mulia Bapak Kiai Haji Fudoli Deres. Nah, sanajan korupsi ge saeutik paling ge duit mait paling ge letik tah bagus jeung nu ngancam lagi mait tah mah urusan nanjana jeung mait sapodo geus tah mah paling diririwaan kan tapi kan ieu mah duit masyarakat ya Allah ya Rabb tuh. Jadi lamun DPR yang terhormat Bapak Kepala atau Ketua DPR nyana bunga belum
aduh aing sebenarnya teu terhormat yang mulia padahal main menghina nu ceramahna doraka. Misalnya Ki Fudali ceramah di DPR, yang mulia Bapak Ketua DPR doraka geus nyaho teu mulia di mulia-mulia atuh doraka ge ku pangerannya na geus sarua dikanarakakeun. Ih bener jadi kieu itu tanggung jawabna di dinya teh nu beratna mantap kula bang embung ge keur mah bayaran leutik. Aju ka neraka ya rugi urang nya nu korupsi urang nu ka neraka engke cenah kieu emang korupsi lamun korupsi tapi pasti korupsi. Teu kudu dijabar gitu Gos teu kudu jasa ente cenah minta penjabaran anak kaget sia mun aing ngajabarkeun ye emang cenah kieu apa bisa nyaho kos kitu ya tuh tambah ngaji benu hese ku aing dibaca. Mulai sombong tak. Aduh ya Allah atuh ku pokos kitu teh mah budak nu teu ngaji ge bisa haeur. Des teu kudu tabana urusan jana teh mangke di akhirat teh carita hungkul nagara Islam kacicigan ku kafir. Kemudian wajib nyokot upeti. Cara nyokot upeti dah biihanati hidakeun praktekna ayajlisul akhizu wa yakumuzimiu. Orang Islam nu ditugaskan untuk ngambil upeti diu di kursi gapir zimi nu endek bayarna nangtung haju wa yutati urasahu wa yahni zuhruhu nyana kudu nungkulkeun sirahna huluhna kanu endek nyokot upeti sopan tonggongna direbahkeun sakumaha nu ruku tungkul bali ruku Masya Allah eta kan hina langsung tenden jizyatna dina timbangan kemudian dicokotlah kunu nyokot upeti tersebut bari nyekel karena janggotna diome ieu nata kan tungkul ruku dicekel eta kan bentuk penghinaan wayadribu lihzimate uang-uangan ditepak-tepak gitu-gitu. Eta kan sakumaha hewan kan nyanana ruku kemudian tungkul janggotna dicekel urang yeuna uang-uangan dan dikitu-kitu katakan bentukna ihana sunah kata gitu kulluhu mustahabun bahkan wakila wajibun ya Allah ya Rabb. Tibalik warima di negara orang malah kiai cium tangan ka kafir hanya sekedar sebuah segerintil dunia mungkin 10 juta 50 juta 100 juta 1 miliar misalnya coplok adab-adaban ka Gusti Allah datang ka cium tangan Masya Allah ilmu tinggal ilmu bisa maca Quran tafsirnya naon artina teh ilmu kos gitu sarua jeung nu bodoh aya nu bodoh kapanggih jeung kafir haritanu misalna kemudian sasalaman teu daek cium tangan sasalaman mecak nu bodoh teh hayang aing kudu cium tangan ka sia tapi anu pinter cium tangan tah pinteran keneh nu bodoh aslina mah batang kiai aslina mah pinteran keneh nu bodoh teh hayang aing kudu cium tangan ka dia bae. Oh, udah terus di Gunung Karang merenya bodoh teu bisa ngaji pinter hakikatna kiai cium tangan bodoh hakikatna ya Allah aya nu bodoh ngaji nangan sakadar mingguan doang tapi ketika dibere duit ku pamarentah cokot lah aing moal di dahar mah ku aing mah ya bikin bae geus ka tetangga
oh kiai mah kebal deui ge paeh cek nya teh geus maing teu bisa husu beuteung aing teu dibebener moal emang kunaon henteu aing mah moal da pokona mah bejana cek kiai cenah duit pajak moal diasupan duit pajak ku aing mah bodoh ngajina ngan mingguan doang ai kiai rampus beuh rampus jasa rampus kula mah inget ka rampus teh ya inget ka jelema sugih jelema sugih lempang naik mobil Hammer deh padahal itu bagus-bagus ting Hammer ngan itu di pondok ngomong Hammer nyana duaan bae jeung supir pas neuli jelema eukeur ngadaharan jukut ceknya ka supirna Pep, itu kenaon jelema? Adaharan jukut bos. Kok nggak adaharan jukut sih? Ya teh nyaho atuh. Eren. Tanya. Cek bos. Saya nggak adaharan jukut. Bos, cek teh. Angku naon? Atuh sangu. Masya Allah. Datang ke ngadaharan jukut. Deuk kumaha deui atuh ceknya teh. Itu duaan. Itu kakak kula sarua. Dan ngadaharan cukut ya Allah ya Rabb milu ka imah dek naon hayu geus milu ka imah aing karunya kasih ya Allah ih cenah kula boga anak sabaraha genep aya puateun anak puateun cek nu saurang kula ge sarua cenah boga anak 8 puateun mobil numpuk di mobil ngaromongnya na Masya Allah orang alhamdulillah poe geus 3 poe urang teu ngadahar sangu ngadahar jukut aya bos ku barahan-barahan teuing cek nya teh ngaromong bae nya di mobil kadenge ku bos datang ka imahna barang datang ka imah tah sia daripada ngadaharan jukut di ditu teh jukut di ruhur hareupeun imah aing baragus tah los sia daharan goblok jak tolol tabos teh ku geledeg jak sugan teh urang deuk di beredahan sakena orenganan kita pindah nyatuan doang iya bos bloon ya bos aya kuari ge bos tak positif aya tah ulah sok cilek-cilek ka dieu biasa lah Masya Allah, tolol dah bos. Palal awal tauqilu muslimin bil adai. Tepan kaul awal nunyunahkeun eta boga nilai tauqilu muslimin bil ada. Cekaul kadua wajibun hawalatun alaih wa ayyamana sebagai hawalah atau nutupan awal tauqilu muslimin bil ada wa hawalatun alaihi wa ayat mana jeung nanggung jawab ka kafir mah ulah muslimin ulah terlalu tawadu terlalu sopan nyana akhirna kan di urang teh tulak cangkeh kamari ieu mah keur can dibuka tentang naon nu geus kanyahoan ku urang cina masih kena menghargai ka urang tapi kuari Masya Allah bangunnya sangat menguasai lamun kukula diceritakan seputar perpasaran pasar di Jakarta Insya Allah nyaho kula Tamrin Tanabang pasar baru pagi perputaran dan yang menguasai 100% ente 90 atau 50 100% saha nu menguasainya sekedar nyaho mah tuh kudu urang teh sekedar nyaho nah makana kuari perputaran perekonomian seperti itu saha sih sebenarnya nu menguasai pasar nah urang teh sebagai naon dagang tinggal dagang di Tanabang dagang tinggal dagang di Tamrin
pasar pagi dan lain sebagainya. Tah, ieu urang teh dagang asli apa melayani? Urang kan asli penduduk Indonesia. Sekedarnya kudu aja dodok bae ge. Lah, mengkonon sih Rama. Ya odog ge. Dagang karung weru sira. Ya ning kanane endi sira. Tuh kan, batur mah dagang teh yang beli tanahnya na ngajual tanah. Batur mah meuli mobilnya na ngajual mobil. Gara-gara naon? Tah, pasang tah. Das. Iya, perputaran. Urang dek liwat ka tangkal kayu gede bage kudu sopan eta adab. Sia lamun dek ngising sing hade ulah make jeung ngisingan akarna. Sia lamun dek kieu ulah ngihan tangkalna. Eta di Indonesia boro-boro ka jelema kolot urang baheula adab teh ka tangkal kayu bae make adab. Masya Allah karim. Dek nuar awi bae ge, dek nuar awi kudu salam heula sopan sanggeus dituar deuleu mun kurang kolot ulah nu kolot tuar sanggeus dituar gejlikeun kana taneuh ulah waka dicokot minimal 3 poe adab. Tanyakeun ka kolot-kolot baheula nu kuari arirup keneh. Ya Allah ya Rabbi boro ka manusa baheula kolot urang abdi di kurang teh adab teh lain lalagaan. Lamun tatangkalan teu buahan bae usapan heula. Tangkal baling ming teu buahan sia teh dipelak teh maksudna supaya manfaatna. Lamun sia teu buahan bae engke meureunnanan atuh sia teh korban. Ulah waka diancam usapan heula. Adab kolot baheula masyaallah. Jak kula bae ge ieu nu ngora kan kula mah sapira karek 17 tahun. Atuh sia mah jakarolot. Tayu kalau jaho di pagahan eta ku emak mailot masyaallah ta usapan. Manya sih kudu diomong nyana ge ngadengin ka omongan urang. Ya Allah eta didikan saha eta kos kitu? Mantak kemanusiaan yang adil dan beradab. Ulah ka manusia kolot urang baheula kata tangkalan. Kata tangkalan beradab jasa. Namun aya tangkal kayu gede urang kan kudu kieu punten. Ji, tanyakeun ieu ka kolot. Adab eta teh lain percaya bahwa tangkal kayu teh aya dangiangan lain, tetapi nyana umurna leuwih kolot ti sia. Tuh, nu mantak urang ulah make mobil kolot ge eta. Besi aju ngancam nyana. Ulah kawala. Terus urang lamun deuk naik hardtop teh kudu hadiah puji heula. Sebab kolotan nyana. Nah ieu mah cerita tak kolot urang masyaallah mere adab ka urang sia sing ada besi deki awas aya liang ulah dikihan kolot urang adab padahal mah dipiki barang kurang diaji aya tapi kolot urang tanpa nyaritakeun pikih nya namanya nyaritakeun teh adab ka harti ku urang mun kurang dikihan mun orai geuyeub onam paling ge nyana kaluar mun orai nyantok sia kumaha aja lamun orai nyantok bobogaan urang kan pegat deres urang mah mun aju awewe aju asup oh teu ulah ge tuh tungtung nama keterusan bae ieu teh carita kolot urang. Nah ieu bangsa Indonesia lain lalagaan bejakeun atuh ka negara bejakeun ke pemerintah kolot urang baheula ngadidik masyaallah karim katangkal kayu bae kudu sopan ka pepelakan bae kudu adab atuh komo ka manusia kunaon atuh ayeuna adab akibat adab seperti nuar awi bae ge dipagahan masyaallah karim teu meunang langsung nuar langsung tarik ulah nyerieun cekolot teh nyerieun nyana sing adab minimal 3 poe koma saminggu nyerieun atuh bad urang lamun nyerieun mah tah lamun aya jelema maot eta teh kan kudu lalaunan bismillahi wa ala millati rasul sebab nyeri nu mantak lamun aya mait kemudian dioperasi doraka dokterna nyeri iza geus paeh bae geus paeh
masih kene dosa kecuali aya orok di jerona anu hirup kene ku ahlina komo kuari mah WSG hirup kene segera keluarkan ulah sampaikan ka paeh di jero tapi lamun sarua paeh tutup komo aja dioperasi di sesel dan lain sebagainya geus paeh bae ulah komo hirup. Ih, adab kolot urang teu kudu ngaji urang teu kudu ngaji degekeun gerage kolot urang masyaallah kari dah diuk bae geus sia sok diuk di meja gede hutang sia kadege kan kurang kabehan kuari nu mantak geder de hutang adab diuk di bebedak lakulas ya aduh dongtot jodoh sia mantak teu kawin-kawin datang ka kuari aya nu hayangeun nongtot doang jadi mah henteu nongtot kitu jadi nongtot kitu jadi komo nengtet mah leuwih leutik nengtet nongtot mah rada gede nengtet mah leuwih leutik teu kolot urang ya Allah ya Rabbi ku hebat eta kolot urang masyaallah adab kata tangkalan nah tangkal peuting lamun geus teu daekeun bae karak geus diusapan kurang teu buahan bawakeun golok kurang awas ya ku aing ya awas ya ku aing ya tanda aing bahwa ngaharepkeun sia buahan bacok kurang jeger lamun sia teu buahan bae ku aing bakal pake tataban Haji Pendi sia buahan kajeng kumaha sebab nya embungeun jadi tataban Haji Pendi sakjana teh gunana mah aing disiksa aing kasiksa sakjana tuh salah ngomong aing tataban amil lamun lain amil tetep teu gadenge tah tangkal peuting amil sebab non amil teh ya tukang mandian nu paeh tapi teu inget ka paeh amil lah eta tah bahasana teman-teman tadi disalimpangkeun Haji Pendi seetik mah nyalimpang amil awas ya ku aing ha tuar jadi pakai tataban amil sia tah eta nya ge mikir tangkal peuting aing daripada pakai tataban amil mah bakal disiksa ke di kuburan anak aing berarti kabeulem jeung kasiksa mending buahan aing maksanya na wah gembangan coba atau polisi lah ganti coba kuari awas ya ku aing pakai tataban polisi sia buahna bukan jasa hujan leuwih sieun nya na ya Allah kuari nah ieu keur carita pohara kolot urang baheula ngadidik ka anak incuna datang ka teu nyaho kitab tapi pinuh adab dahar ulah ngaremeh sia cerita sia remeh tah ceurik cek nya mah meureunanan eta teh henteu ngomong urang dicarekanan dahar ngaremeh bae ge kuari bae kolot ge ngaremeh kolot garemeh bahkan kolot urang bapak urang sia lamun hayang menangkeun nu geulis tah daharna sing repok bener teh coba ya sing rapi menang nu geulis mantap pamajikan sia bejon daharna sia tah dahar eta kolot datang ka dieu ka didik urang ya Allah ulah ngaremeh mun geus dahar tah bener teta aya keneh tah di piring eta maksudna kula mah nyaritakeun adab ieu ti kolot ka anak datang ka kos kitu kuari pamarentah teu boga adab rakyat jeung ka pamarentah teu boga adab murid ka guru teu boga adab guru ka murid geus teu boga adab lamun geus tawuran berarti kan geus adab jadi ngetrenena tawuran deuk nanaonan abadnya teh keur dididik kelak di bupatiheun kelak di dandimeun kelak di presidenin kuari tawuran kumaha teu kumaha salah ieu ti mana mimitina kasalahan apakah guru nu ngadidikna apakah budak dan lain sebagainya aya naon ieu di dieu teh antara murid jeung guru kok terjadi seperti eta perlu kurang dibongkar diamati eueuh adab bangsa Indonesia teh penuh adab jeung tata krama tenar di dunia Bung Karno dihormat diunggal negara lantaran adabna pohara kuari urang jadi penghinaan lantaran teu boga adab
lamun Ahok geus ngahina ka Al-Qur'an ulah disalahkeun Ahokna urangna nu teu boga adab terhadap kafir-kafir. Namun urang boga adab sieun nya na. Akhirna kan kurang make demo, mestina teu kudu make demo dengan adab, dengan tata krama. Dakwah ku kekerasan can mungkin berhasil, tapi dakwah ku adab jeung tata krama geus jelas loba anu arasup Islam. Nah, iya ada, guys. Iya di bejaan di dia di fikih. Cara nyokotna dengan motif ihanah ngahinakeun ka kafir, maksud ngahinakeun teh dakwah supaya nyana merasa hina dengan kekafiran. Sahanunya engke asup Islam. Tuh, dakwah. Nu nyokot diuk nu meren nangtung. Samping nangtung manehanana kudu nungkulkeun hulu, di samping nungkulkeun hulu kudu rebah sakumaha nu ruku. Ome janggotna uang-uanganna tepak-tepak, berarti kan kos ka hewan. Engke kan nyana berpikir aing ngasup Islam bae lah kos kieu mah. Tuh ya Allah ya, dakwah teh seperti kitu. Ieu mah endahan urang anu ngusapan kafir, ngurutan kafir, ngahormat kafir, bila perlu ciduh nage diletak ku urang. Naudzubillah min dzalik. Sapatuna ge dipanggul ku urang, disuhun-suhun. Ya Allah, nanaonan? Aya Allahan di kolbu urang, aya Muhammadan di kolbu urang. Anu Allah jeung Muhammad, Kangjeng Nabi Muhammad teh mindahkeun umatna nu kudu ka neraka kudu ka sorga. Urang aya Kangjeng Nabi Muhammad dan cahaya Kangjeng Nabi aya di kolbu urangan. Atuh kunaon make jeung hadaman kafir. Leutik amat sih pemikiranana. Masya Allah. Tah ih aya Kangjeng Nabian mulia aing teh. Kangjeng teuing aing mah teu dahar ge atawa cukup dahar. Aing kudu ngaladenan ka kafir teu hanai aing mah. Teu hanai. Bahasa mana itu hanai? Para roho ulah urang Imam Syafi'i bae mengakui syakautu abdi bebeja ilawakin ka guru abdi syahwat ke suahibzi goreng tatalaran asal nalar poho asal nalar poho segede Imam Syafi'i teh ngomong gitu. Ya Allah ya Rabbi horenganan barang bebeja ka guruna cak guruna atuh eta ulah loba maksiat. Di bejaan kudu ninggalkeun maksiat. Mata celi komo kolbu. Sebab ilmu mah cahaya, fa innal ilma nurun, cahaya. Kadenge nama sorak padahal mah cahaya. Selamun kolbu urang bersih asup cahaya set. Fa inna nurullah la yuhdali asin, cahaya Allah mah moal dibikeun kanu sok weaan. Eta pas eta kanu sok nonton gitulah. Nggih saya ilmu di jero hate menang sapoe dua poe, masya Allah poho deh kadanan cara guru-guru urang. Lamun urang nanyakeun masalah ka guru urang almarhum Mama Bakri nyanana geus kolot urang nanyakeun masalah. Oh coba dina kitab anu halaman sekian buka ge ti luhur ka handap sakitu baris. Ya Allah eta tenget. Dia nanyakeun mas coba dina kitab anu buka halaman sekian di handap ka luhur sakitu baris.
Masya Allah. Coba orang nanyakan ke Kiai Golkar, emang masalah anu kitab laga leungit. Gara-gara ngadahar duit di polisi, di ABRI, TNI, di pamarentah, laleungitan jeung kitab-kitab. Wah, cenah kiai sudah nyahwanan bae. Jantu. Bohong sih ya. Dailah. Maksudnya orang belajar ulah pati loba teuing maksiat. Lantaran moal ka mana deui urang pasti jasa bakal ka kuburan. Dibawa amal-amal urang nu bagus nu goreng renungkeun ku urang eta. Ya Allah. Di hiji negara Islam aya kafir zimi minta perlindungannya dengan ditentukan bayar upeti. Ai praktek menang hidayah asup Islam. Hidayah makan murah tapi mahal tapi murah. Eueuh nu bisa kecuali Allah mere hidayah. Sakumaha Kangjeng unjukan ka Gusti, ya Allah ya Rabb. Ieu teh kapan Abi Thalib teh anu ngurus abdi ngarumat abdi Gusti. Dititah maca 2 kalimat syahadat entos maca 2 kalimat syahadat abdi tanggung jawab ke dipayunan Gusti ngalieu kakatuh rek maca toel ku Abu Jahal sing hade agama karuhun urang mah nyadek ditinggalkeun teu jadi Gusti Allah Nabi menentukan di hari-hari terakhir nu ngurus Kangjeng teh. Masya Allah. Toel deui ku Kangjeng sok mang syahadat abdi tanggung jawab naon bae kasalahan ke dipayunan Gusti. Endeuh baca calangat toel deui ku Abu Jahal. Urang teh saha? Urang teh kekentong Mekah. Urang teh ieu teh pamimpin nu diagung-agung ku masyarakat maknya deuk ngagelok teu jadi deui. 3 kali Kangjeng teh hampir baca 2 kalimat syahadat. Pas kakenca aya Abu Jahal ulah kelek bae. Ya Allah ya Rabb, mahal hidayah. Nu ngurusan Kangjeng tapi teu iba. Teu maca 2 kalimat syahadat. Cerik nangis Kangjeng ka Gusti, ya Allah ya Rabb. Pan ieu teh sah nu ngurusan abdi bisa kieu teh sababna teh ieu nu ngurusan. Turun ayat. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lam bil muhtadin. Sanyana anjeun Muhammad la tahdi moal bisa mere hidayah man ahbabta ka jelema nu ku anjeun dipake ka cinta. Walakin Allah yahdi man yasha, tetapi Allah anu mere hidayah ka jelema nu dikersakeun. Ya Allah. Urang RRC datang ke dia dengan dibuka ku presiden. Welcome to Indonesia. Woi. Datang ke dia teh aya nu menang hidayah asup Islam. Di dia malah mah dikula masuk Islam. Teu bisaeun bahasa Inggris, teu bisaeun bahasa Arab, komo bahasa Indonesia.
bahasa eta behanya. Untung ayat terjemahanna nu bisa bah menang hidayah di urang. Duaan asli urang RRC. Toto bahasa Indonesia, toto bahasa ini nu hiji ngorakene pemuda, nu hiji mah kolot. Nu pertama nu kolot. Nyana di dieu ningali kegiatan-kegiatan loba perkumpulan, maulidan, rajaban, kegiatan bulan Ramadan, lebaran. Nyana merenung teu pernah menyaksikan seperti eta di RRC. Nanyalah kegiatan naon dibejakeun lah kitu. Nyana asup Islam sebab neuleuh muludan, ngahadiran muludan rajaban, dakwah nu di bidah-bidahku sakadang Muhammadiyah, sakadang betang tah. Salah ngomong aing, make sakadang. Teh Muhammadiyah Persib. Nggak bidah-bidah geningan terbukti nyana ku ngahadiran anak asup Islam. Hidayah nyulusuk tuh pemuda hiji deui sarua motifna hampir kitu di dia ninggalinya di sebuah perusahaan ternyata toto teu nyahueun ka salat teu nyahueun ka naon ketika zuhur breng karyawan teh kacara rai salat kujana dideleukeun asal salat dideleukeun kujana terus katingali karapihan adab-adaban jelema Islam saling memberi saling hormat saling nyapa teu pernah cek nyana di ditu mah di ditu mah masyaallah you ai nya bener nya teu aing ngomong ya tunggu nama you and me bae ka ditu mah asih mah teu nyaho you and me teu nyaho sih mah orang kampung atuh. Ya Karim. Nah, Islam ada dua masyarakat. Cuman ciknya setelah saya Islam saya mau pulangnya nama. Terus dia belajar ala kadar dek pulang dek naon dek ngislamkeun emak bapak. Kan ieu mah dikula. Ieu asup Islam. Langsung ngomong seperti eta. Mulia amat. Mencek bahasa orang mah karunya atuh emak, karunya bapak, mumpung aya keneh kukula dek dibere penerangan supaya asup Islam. Ke iraha waktu dek adieu deui. Ya Allah, hidayah. Kunaon ari urang Bitung sakola di Semarang asup Kristen? Anak haji deui. Masya Allah. Pohat. Aya WTS urang RRC adieu WTS wanita tunasusila ublag dengan bahasa kerenna ublag atau perek perempuan eksperimen atupan dicoba terus dan dicoba teu pernah kawin tah dengan tenar deui di kalangan Cikupa Citra ngaranna Jablay. Nah eta teh WTS ublag non ngaranna perek Jablay eta teh alfadun mutaradifatun bimanan wahid. Nggak eta kene maknana mah hiji. Tuh kumaha kebenaran di Jakarta setelah eta kapanggihlah jeung bangsana setelah kapanggih jadi langganan ngobrol hidayah masuk Islam. Setelah masuk Islam nyana tobat ka Gusti Allah meninggalkan dunia hitam.
Terus bagus belajar orang yang receh gelis deh. Saya maju baik kan asal nggak ada yang gelis beresep Gusti Allah kunaon ari urang bitung istiqomah di nelayan istiqomahnya di nelayan Masya Allah penjenak nyaho oh masalah sih sekedar nyaho pernah nawaran na'udzubillah min dzalik wa min dzalik. Nah aya deui ieu cerita nyata budak digawe tapi perkembanganana pohara di Garut bebeja digawe di Jakarta tapi balik beli mobil ke gawe deui balik yen imah gawe di balik meuli tanah jabatur ge digawe teu kitu-kitu deui asana ieu mah meureun lain digawe digawean ternyata bener Gusti padahal lingkunganana lingkungan santri anakna nyana turunan santri tapi ku Allah dibelokkeun pagaweana seperti eta Masya Allah aya jelema susah loba nu endek meuli kanyana endek ngajajanan kanyana endek dibeli awak tetep bertahan kajen teuing teu dahar kula mah moal daek mahal kekuatan. Nah iyalah aya jelema tani jujur inget bae kahisaban engke jaga di akhirat aya jelema dagang leutik dagangna tapi jujur sieun besi engke ditanya ku Gusti Allah teu daek ngabohong dagangna is tuning lurus jeung jujur sapira di dunia caknya jelemana susah dagangna leutik bodoh tetapi bisa mempertahankan Masya Allah aya kiai ngegedebul bae ngomong bohong bae terus-terusan lain di urang kiai mah lain di Lampung KTP-na pondok tuh mantap masing-masing nafsi dalil tinggal dalil ayat tinggal ayat lamun ku Allah dek digebruskeun mah teu mandang ayat teu mandang dalil ya Allah ya Rabb mantap urang boga babaturan lebih bagus boga babaturan bodoh syariat tapi bisa nahan nafsu merangan nafsu batan babaturan pinter tapi teu bisa nahan nafsu capek ku nafsu mah nah ieu urang ngaji teh ieu ja atuh dosa bener mah geus bararisa kabeh gitu ieu nu hese ge nahan nafsu barang ngaji teh malah tambah nafsu sebab gesekan-gesekan motor meuli nu anyar teu kabeuli ngredit deui kan eta ngaji neuk di mana ditendeuna kajen teu ngaji sebenarnya daripada urang ngalaksanakeun paharaman nah seetik urang dirobah-robah diri urang eueuh nu bisa nganasehatan kecuali urang eueuh nu karejangan ka awak urang kecuali urang Kangjeng Nabi mangan sakadar dititah tabligh nyalametkeun umat tidak raka supaya ka sorga dilanjut ku para sahabat dilanjut ku para tabiin kuari dilanjut ku para ulama-ulama Zaid seorang kafir zimmi cicing di negara Islam menang hidayah asup Islam nyana kumaha eta
ukhirat jizyatuhu min tirkati au mata ba'da sinin atawa maut sabada sababaraha tahun atawa paeh nyana na ieu Ki Zaid anu berstatusna kuari geus eueuh maka dicokot jizyatna tina tirkahna nu asup Islam kafir jimi teh cokot jizyatna selama nyana kafir atau maut sababaraha taun cokot jizyatna di mana mintir katihi muqaddamatan alal wasaya hilakeun batan wasiat nyana ngabogaan wasiat kemudian manehanana ieu paeh sababaraha tahun selama sababaraha tahun tetep cokot jizyat tina tirkahna heulakeun wasiat paderikeun eueuh keur carita lamun di negara Islam atau negara urang jadi negara Islam misal emang bakal kiai engke mah bakal jadi negara Islam besar dunia bakal Islam heula make aturan syariat heula cuman teu lila karak Yahudi jeung Nasrani bangkit kembali geus kos kitu insyaallah kanjing nyarita seperti nah tanda-tandana irah ke geus rusak jasa di mana kiai geus teu make karena aturan-aturan syariat ustad teu make pemerintah geus teu make geus kanyahoan jelema teh bisa kitu kanyahoan bagusna ketika rarusak kabeh perang kanyahoan jagona jadi pendekar teh ketika berhadapan jeung musuh-musuh kanyahoan aya kitu mah kuplak-keplek gitu aya kadal ngejat asal aya kadal ngejat gelut bae teu bisa nah teu anak bawang kanyahoan caangso teh di tengah peuting lampu teh kajenting ngentit kaciri dah kuari ge loba mun make kana aturan tengah-tengah masyarakat saeutik bae lempeng jeung jujur di tengah-tengah carut mautna akhlak carut mautna syariat teu beres dan lain sebagainya bakal kacir eta geus rusak geus teu tahan bahkan kiai loba nu dibunuh di penjara engke bakal terjadi seperti eta berarti kan kabeh ku nafsu biasa kos kitu asal geus rusak Allah engke nurunkeun seorang kesatria emang turun nabi setiap turun rasul teh di tengah-tengah keur bararagus keur hancur keur teu nyahoeun peradaban teu nyahoeun ka pangeran Allah nurunkeun rasul pupus rasul maot rasul acak-acakan deui pohoan deui ka pangeran turunkeun deui ku Gusti atuh ti Kangjeng Nabi Isa alaihissalam cuman 500 tahun ka Kangjeng Nabi teh geus teu nyahoeun pangeran geus teu nyahoeun pangeran atuh Kangjeng Nabi dilahirkeun ka alam dunia teh pangeran manusia saat eta teh emang kumaha kitu patung batu kayu
rimbil di Baitullah teh patung deuk kumaha coba tuh bahkan disimpen di jero Baitullah patung teh di salande-salandekeun deuk kumaha dijauhun ke pangeran turunkeun Kangjeng let ya Allah ulah ngahayalkeun urang jadi kiai teh dihormat-hormat ulah atuh kos kitu mah teh ngaranna ya teh kos kiai tukang ceramah lamun teu 5 gelas teh jadi kudu 5 ge geus nu aya cecekelan budaya di gelas beuh tama atuh sarua jeung si itu teh ya lah ieu orang kadang namun kedatangan kiai Assalamualaikum sana dahra puasa Masya Allah besi ngopi mantap dia menuju saum Masya Allah mantap berasa atau di nadaharna ya seti ya mah kiai bade dah Masya Allah rujak siap kopi oke teh manis mun aya mah deui budak aya tukang cendol dieureunkeun cendol tukang es boh eta mah kiai beteungna kos orai koros oh masalah sih ulah kasih bukan tuh biasa bae sih ya Allah nyadar urang oh wareng aing dikiaikeun teh ku jelema ku Allah mu wallahu a'lam nah supaya nyadar teu layak aing jadi kiai berarti mungkin kabat mun ku batur kiai deuk ka mana ulah nyebut kiai ka aing mah lain kiai sabuya naik burungnya ngabuyakeun eueuh batur ngabuyakeun sorangan sabodo batur deuk nyebutna naon ge ka urang nu penting urangna bener cara Imam Hanafi kadenge bisik-bisik nyana liwat jelema nu tilok sare ti penting mata eta kadenge ku Imam Hanafi Masya Allah cek Imam Hanafi besi bohong nyana mulai harita tara sare penting sebab daun batur geus nyebutkeun ta eta tara sare penting geus teh sare Imam Hanafi karunya ka jelema anu ngalem nu ngomong coba dipendit ta eta jelema tilok ka es siapa dulu horeng kerek penipu kelas kakap ya Allah ieu keur carita ngaji eueuh di negara urang yes wa yusawa bainaha wa baina daini nadamin akurkeun antara jizyat jeung antara hutang bangsa Adam mulutkeun mazhab dalam pembayaran anak beda jeung wasiat lamun wasiat mah panderikeun jizyat heulakeun tapi lamun urusan hutang yusawwa bainaha wa baina dainin adamin akurkeun Abi khalalis sanatin atawa asub Islamna dina tengah-tengah tahun tapi kaulin mah cek sakaul mah la syai'a teu kudu ayana naon teu kudu bayar upeti ketika di tengah-tengah tahun cara nyokot jizyat teh horenganan lain sajizyat-jizyatna aya adab-adaban lantaran ieu teh hayang meunang pengamanan ti negara Islam nu mantaknya na mayar teh supaya ngarasahina cicing di negara Islam teh make aturan-aturan Islam selain salat puasa jeung zakat jadi membaur biasa kecuali sholat, puasa, zakat lain. Saku banu kamari lain carita. Jadi aya adab-adab. Kumaha adabna? Wa tukhadhu cokotlah jizyat bi ihanati
batin kalawan kucara ngahinakeun ka kafir. Jadi nyokot upeti teh aya aturan adab seperti penghinaan ngahinakeun ka kafir. Kafir makan jelema hina ahli neraka. Ulah disanjung-sanjung, ulah dihormat-hormat ahli neraka. Masya Allah. Yang terhormat Bapak Cinglu itu bagus. Ahli neraka yang terhormat. Ulah-ulah ke ahli neraka ke DPR ulah yang terhormat. Yang terhormat para DPR. Terhormat di mana? Masa nu korupsi terhormat? Kuduna terbusuk para DPR. Kesiat ceramah gitu deh. Ka aing bae aing ditangkep. Ieu kerja ditakeun teu hormat dan nama. Jangan hormat mah jelema nu mulya. Yang mulia Bapak Kiai Haji Fudoli Deres. Nah, sanajan korupsi ge saeutik, paling ge duit mait, paling ge letik tah bae. Jeung nu ngancam lagi mait tah mah. Urusan nanjana jeung mait sapodo geus tah mah, paling diririwaan kan. Tapi kan ieu mah duit masyarakat. Ya Allah, ya Rabb. Tuh, jadi lamun DPR yang terhormat Bapak Kepala atau Ketua DPR nyana bunga blon, aduh aing sebenarnya teu terhormat yang mulia padahal main menghina nu ceramahna doraka. Misalnya Ki Fudoli ceramah di DPR yang mulia Bapak Ketua DPR doraka geus nyaho teu mulia di mulia-mulia atuh doraka ge ku pangeran nyana ge sarua dikanarakakeun. Ih, jadi kiai tanggung jawab na di dinyata nu beratna. Mentak kula bang embung ge. Keur mah bayaran leutik. Aju ka neraka, ya rugi urang. Nya nu korupsi urang nu ka neraka. Engke cenah kiai emang korupsi, lamun korupsi tapi pasti korupsi. Teu kudu dijabar gitu, Gos. Teu kudu jasa. Henteu cenah minta penjabaran anak kaget sia mun aing ngajabarkeun. Emang cenah kieu apa bisa nyaho kos kitu? Ya, teu tah mah ngaji bae nu hese ku aing dibaca. Mulai sombong tah. Aduh ya Allah, atuh ku kos kitu tah mah budak nu teu ngaji ge bisa haeut. Guys, kudu tabaran urusan jana teh mangke di akhirat teh carita wungkul nagara Islam kacicingan ku kafir. Kemudian wajib nyokot upeti. Cara nyokot upeti da biihanati. Hidakeun. Praktekna. Ayajlisul akhizu wa yakumuzimiu. Orang Islam nu ditugaskan untuk ngambil upeti diu di kursi gapir zini nu ndek bayarna nangtung haju wa yutati urasahu wa yahmi zuhruhu nyana kudu nungkulkeun sirahna huluhna kanu ndek nyokot upeti sopan tonggongna direbahkeun sakumaha nu ruku tungkul bali ruku. Masya Allah eta kan hina langsung teuneun jizyatna dina timbangan. Kemudian dicokotlah kunu nyokot upeti tersebut bari nyekel karena janggotna diome ieu tah kan tungkul ruku dicekel eta kan bentuk penghinaan wa yadribu lihzimate uang-uanganna ditepak-tepak gitu eta kan sakumaha hewan kan nyanana ruku kemudian tungkul janggotna dicekel urang ieu uang-uangan dan dikitu-kitu ketak
kan bentukna ihana. Sunah teh gitu, kulluhu mustahabun, bahkan wakila wajibun. Ya Allah ya Rabb, tibalik warima di negara urang malah kiai cium tangan ka kafir. Hanya sekedar sebuah segerintil dunia, mungkin 10 juta, 50 juta, 100 juta, 1 miliar misalnya, coplok adab-adaban ka Gusti Allah, datang ka cium tangan. Masya Allah, ilmu tinggal ilmu, bisa maca Quran tafsirnya. Naon artina teh ilmu kos gitu, sarua jeung nu bodoh. Aya nu bodoh kapanggih jeung kafir, hak haritanu misalna. Kemudian sasalaman tidak cium tangan, sasalaman we cak nu bodoh, teh hayang aing kudu cium tangan ka sia. Tapi anu pinter cium tangan, tah pinteran keneh nu bodoh aslina mah batang kiai. Aslina mah pinteran keneh nu bodoh teh hayang aing kudu cium tangan ka dia. Bae. Oh, udah tes di Gunung Karang meureun nya. Bodoh teu bisa ngaji, pinter hakikatna. Kiai cium tangan, bodoh hakikat. Ya Allah, aya nu bodoh ngaji nangan sakadar mingguan doang, tapi ketika dibere duit ku pemerintah, cokot lah aing moal di dahar mah ku aing mah ya bikin bae geus kata tangga. Pok ya aing mah kebal deui ge paeh cek cenah teh, geus mah aing teu bisa husu beuteung aing teu dibebener moal. Emang kudu henteu aing mah moal da pokona mah. Bejana cek kieu cenah duit pajak moal diasupan duit pajak ku aing mah. Bodoh ngajina ngan mingguan doang. Ai kiai rampus. Rampus jasa. Rampus. Kula mah inget ka rampus teh ya, inget ka jelema sugih. Jelema sugih lempang naik mobil Hammer deh. Padahal teu bagus-bagus ting Hammer. Ngan atuh di pondok mah Hammer. Nyana duaan bae jeung supir, pas neuleuh jelema eukeur ngadaharan jukut. Ngadaharan jukut. Cek nyana ka supirna. Pir, itu kenaon jelema? Ngadaharan jukut, Bos. Kok ngadaharan jukut sih? Ya teu nyaho atuh. Eren. Tanya. Cek Bos. Saya ngadaharan jukut. Bos, cek cenah teh. Kunaon? Atuh sangu. Masya Allah. Datang ke ngadaharan jukut. Deuk kumaha deui atuh cek cenah teh. Itu duaan. Itu kakak kula sarua. Ngadaharan jukut. Ya Allah ya Rabb. Milu ka imah. Dek naon hayu geus milu ka imah. Aing karunya kasih ya Allah. Ih cenah kula boga anak. Sabaraha? 6. Ayo puateun. Anak puateun. Cek nu saurang kula ge sarua cenah boga anak 8. Puateun. Mobil numpuk di mobil. Ngaromongnya na Masya Allah, orang alhamdulillah poe geus 3 poe urang teu ngadahar sangu ngadahar jukut. Aya Bos ku barahan-barahan teuing cek nya teh ngaromong bae nya di mobil kadenge ku Bos. Datang ka imahna. Barang datang ka imah tah sia daripada ngadaharan jukut di ditu teh jukut di luhur. Hareupeun imah aing baragus tah los sia daharan. Goblok jak tolol tabos teh ku ledeg jak sugan teh urang deuk di beredahan sakena orenganan kita pindah nyatuan doang. Iya Bos bloon ya Bos aya kuari ge Bos tak pos kitu aya tah eta ulah sok cilek-cilek ka dieu biasalah. Masya Allah, tolol dah Bos. Palalawalau taukilu muslimin bil adai. Tepan kaul awal nunyunahkeun eta boga nilai taukilu muslimin bil ada. Cekaul kadua wajibun hawalatun alaih wa ayyamanaha
sebagai hawalah atau nutupan awal tauqilu muslimin bil ada wa hawalatun alaihi wa ayat mana jeung nanggung jawab ka kafir mah ulah muslimin ulah terlalu tawadu terlalu sopan nyana akhirna kan di urang teh tulak cangke kamari ieu mah keur can dibuka tentang naon nu geus kanyahoan ku urang cina masih kena menghargai ka urang tapi kuari masya Allah bangunnya sangat menguasai lamun gugula diceritakan seputar perpasaran pasar di Jakarta insya Allah nyaho kula Tamrin Tanah Abang pasar baru pagi perputaran dan yang menguasai 100% ente 90 atau 50 100% saha nu menguasainya sekedarnya ho mah tuh kudu urang teh sekedarnya ho nah makana kuari perputaran perekonomian seperti itu saha sih sebenarnya mah nu menguasai pasar nah urang teh sebagai naon dagang tinggal dagang di Tanah Abang dagang tinggal dagang di Tamrin pasar pagi dan lain sebagainya tah ieu urang teh dagang asli apa melayani urang kan asli penduduk Indonesia sekedarnya ho kudu aja dodok bae ge lah mengkonon sirah mah ya odog ge dagang karung weru sirah ya ning kanane endi sira tuh kan batur mah dagang teh meuli tanahnya na ngajual tanah batur mah meuli mobilnya na ngajual mobil gara-gara naon tah pasang tah iya perputaran nah urang kudu hafal jejak teliti jadi urang henteu kabobodo seperti etalah maka ieu urusanana urusan kafir sangkilangnya cicing di negara Islam bayar upeti cara nyokot upetina bentuk da ihana maksudnya dakwah supaya ngana asup Islam kumaha dakwah supaya ulah betahkeun di negara Islam kumaha dakwah jadi bentuk dakwah teh seperti itu Allah